Gusti Allah tas ngajauh dina Al-Qur'an diwuh hari kiamah pakeuh sakabeh gunung raruntuh gunung-gunung talabrakan caah laut ke daratan hancur sakabeh hayawan jalma taya kasadaran ti ayeuna bebekalan pikanya eta badan saacan datang panggilan tugas asup ka kuburan didinya makhluk ngagelar karumpul di arah masar rasa halap jeung lapar cing jaleurit cing galoan iwal jalma anu taat anu keur sasukur nikmat nu turut kana amanat ku Gusti Allah dirahmat pikeun nu dora karipuh awak karasa disipuh ku panon poe nu tujuh henteu aya keur nyaluh didinya ngadaragoan nyaeta buku bagian meriksa amal-amalan ngarepkeun kasalamatan Gusti Allah marentahkeun terus buku diawurkeun diparilihan ku anjeun padahal buku apaleun buku datangna sorangan sabab apal kadunungan dibukakeun ku sorangan ditempo ka kaduhungan karasana teh nalangsa emut sakabehna dosa hayang tobat geus teu bisa iwal nandangan panyiksa ari siksa di akhirat leuwih ripuh ti sakaraat